Seharian tahun dilaksanakan unggal tahun, tapi waktu pasti beda-beda gumantung wewengkon contohna di Cigugur Kuningan. Seharian tahun 2025 baris dilaksanakan di tanggal 14 sampai 19 Juni 2025, puncaknya tanggal 19 Juni 2025 di wewengkon sejen seperti Kasepuhan Cisunga, Lebak Dina tahun 2024. Eta acara baris dilaksanakan di tanggal 23 sampai 30 September 2024. Sareng tahun pelaksanaan waktos Dumasar kalender Sunda biasanya dilaksanakan di bulan ke-12 Ragayung, utama kira-kira tanggal 18 Nepi. Dumasar kalender Gregorian kaping-kapingna beda-beda, tumantung karena daerah sapertos. Dina bahasa Sunda seren tahun yaitu upacara syukur pare-pare. Secara harfiah artinya serah terima tahun atau pasrah tahun satahun. Kecap seren artinya nyerahkeun atau nyerahkeun. Jauh tahun artinya tahun. Upacara ieu mangrupa wujud rasa syukur ti para petani ka Gusti Allah serta harapan pikeun hasil panen anu hade dina tahun anu bakal datang. Arti jeung tujuanna syukur. Lalu wujud rasa syukur karena nikmat anu karantos dipaparikeun khususna panen pare. Harapan mugia tahun payun panen langkung seueur pun lakana tetep subur. Serah terima ngelambangkeun serah hasil tatanan pikeun disimpen dina lumbung leunit pikeun dijadikan bibit dina usum ngelak saterusna. Prosesi utama. Yang pertama aya netepkeun. Prosesi pikeun nangtukeun poe upacara. Biasana dilaksanakeun kalawan musyawarah jeung salat peting. Kadua aya ngembang. Ziarah ka makam karuhun pikeun ngabewareunkeun yen upacara seren taun sakedap deui dilaksanakeun. Katilu aya ngareremokeun ritual sakral anu mangrupa bagian dina upacara. Kaopat aya ngajayang ngabegeakeun jeung ngumpulkeun beas minangka salah sahiji tahap awal upacara. Simbolisme. Lumbung leuit simbol pikeun nyimpen hasil satanen. Lumbung aya dua rupa, leuit indung, lumbung utama, jeung leuit mangiring, lumbung letik. 2. Ini Pohati Sang Hyang Asri Dewi Padi jeung kasuburan anu dipihormat dina ieu upacara. Ieu lambang teh aya dina pare ambu, indung beas, jeung pare abah bapa beas nu ngalambangkeun kasuburan jeung karukunan.